Kadang jero teh coba balanya eueuh tutup kurang kene mana si adik kemana ulin juga duh kemana budak teh kitchen balik si adingnya ulina di melangen wae Assalamualaikum. Salam. Mana ning ding ulin mana sih teh? Si Mimin ulin yang biasa Oh gitu we sia mah heueuh. Kumaha kara? Nya tah udah yang kawin itu bisa narikan wae gancang tapi can sunatan kumaha tah? Heeh nya eta ding aing teh mentak heueuh ngapoe ulang-ulang we kieu teh mikiran sia. Aing masalah kawin onaman aing mah isukan ge jadi. Masalah biaya aing ngarek ngagade-gadekeun sawah tuh anu belah tongo. Yang gampang wae nya nu jadi pikiran teh aing mah kieu ding pancet teh can sunatan Nya teh era ku baturan teh ngomong wae berarti kudu sunatan heula ding daek siap bener mau kabur deui cara bareto moal mah kabur mah kitu mah aing ngarek nelpon heula babaturan aing boga aing babaturan ya rek minta tulung ayeuna aing beuneu nelpon heula geudeung kucing sia di dinya ke mana nomorna teh budak teh poho deui dah si Adung teh tah ieu tah bukan aktifnya ya aktif lah nomornya mah kemana dicai kan tahan. Assalamualaikum dong aduh hampura aduh ngaganggu ya di mah syukur di mah cuma cager dong selila ulin ka imah atuh dia di warung kene we kieu we dong tak kumaha teh kolot mah lain dong ya perlu bisa tuh ka imah ayeuna dong ka imah haji ka dieu ditunggu mun bisa mah ayeuna dong perlu pisan urang perlu minta tulung nya ditunggu nya kitu ayeuna buburunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh aya naonnya haji penting-penting nelpon aya naonnya we kacai nya guys jeung itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukur dong. Dagang, Dik. Alhamdulillah, duduk. Kumaha, Cager? Alhamdulillah, Dik. Aya awak mah sehat. Keluarga salager. Alhamdulillah sehat sih ya. Hampura tah urang ngagawekeun nya. Tenan naon. Tadi ge teh aya naon haji nelpon kitu. Pan urang itu perlu mah cara teleponan maneh teh cara ulin geus lila kitu mah poho. Hampura we, Ji. Boga mah. Kieu dong ya mah intina we nya langsung dah. Pusing ngaganggu ka maneh. Naon Ji? Kieu dong urang teh budak teh ngagangcing wae hayang kawin. Hayang kawin. Si Ading nyaho meureun. Umur 50 tahun meureun si eta mah. Si Ading? Nya gitu mentak man urang ngaguruan ka Adung teh. Kieu masalahna masalah kawin mah budak urang tanggung jawabnya arek ngagadekeun sawah 2 kilo kotak mah bisa wae. Masalah biaya mah haji mah dah gitu. Kan jadi bingung teh kieu dong. Jadi bingung. Naon sebenarnya ngomong naon ge budak teh can disunatan. Can disunat ya Ading teh. Bareto keur leutik mungeun kabur wae. Kieu ge. Oh anu baheula teh kabur dah ya? Teu jadi Ji. Teu jadi budak teh eueuh kabur ka Jakarta. Gitu. Aing geus kumaha ayeuna teh? Eta meureun ayeuna teh meureun di ditu merenceng wae ka bogohna nyarikan wae ka haji. Si Mimin. Terus eta meureun haji kudu kumaha tah minta ka Adung teh kudu kumaha susina sugan ieu budak kudu disunatan heula pangneangankeun bengkong sugan boga kawauhan. Bengkong. Asa aya deh Ji. Bengkong teh bengkong anu baheula pokona mah babaturan aya. Bersyukur aya kitu mah. Aya mah. Manehna mah bengkong tapi geus baheula sih. Tah ayeuna kieu dong. Weyahna diparentah ku hajinya. Teu haji aya dah jasana mah aya engke inget lah. Weyahna Adung ka imahna bengkong. Weyahna ngan ulah maksudna isukana isuk ulah dililakeun deui isukana Kang gitu ka jam 8 ka imah haji. Siap Ji. Isuk pan? Ngan ngomongna kieu ka bengkong. Kumaha tah? Nyunan tanana ulah di imah era haji. Kumaha di mana tuh? Ulang bawa ke di leuweung. Di tempat aya pameulungan sampah di dinya deket aya leuweung gitu kangeunana. Oh anu di peduli lembur 07 teh lain Lu eta di dinya. Ji Tangke sekalian ngomong Adung ka ieu ka ketuana kitunya sekalian beh. Tenang aya lah. Dan ieu mah jang sadekaeun mah. Kajen masalah eta mah Ji. Siap lah isukan Adung meunang ngomong heula ka ketua. Tapi
kabengkong heula isu tah. kabengkong heula atuh. Kabengkong heula, geus kabengkong ka ketua. Ah gitu jam Siap, Ji. jam 8 isuk. Jam 8 isuk. Siap Ji. bingungan di ditu. Siap. Ya. Siap. Hampura tah. Tenang lagi lah. Aya tenang lah sadeka. Dah kemarin masalah eta mah dah kecil masalah eta mah gampang. Nya. Geus kitu atuh ya. Ya biar rek tutup warung. Tutup lah aja tuh. Nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua janji ke Haji ek nyunatan si Ading. Beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dong. Calik. Pak, damang. Alhamdulillah calik. Ngopi karena beres dong pugu ieu gawe. Barudak geus balik dia. Lain ngomong-ngomong tumben aya perlu naon? Duh, maaf tadi teh teu bisa gawe, Pak. Heeh. Maksudnya terus? Penting Pak Haji nelpon ke saya. Heeh. Terus Si Ading ek disunatan. disunatan. Macam disunatan kara? Pan encanan, Pak. Jadi kumaha lu datang ka urang? Maksud datang ka dia teh ek izin tempat. Di dia. iraha. Ya janji nama ayeuna kedeung. Ayeuna minta izin heula ka Pak Ketua. Bisa teh di diizinan mah. diizinan sih diizinan wae meureunnan. Dengan meureun bengkong geus beres. Ya taek neang heula bengkong ayeuna. Tadi geus neang bengkong langsung dibawa ka dia si Ading. Ari kitu mah urang kudu beras beres lah meureun. Tim, manya silata urang duaan kudu saksi mah baru Wah ya we masakeun ka ketua lah kumaha di diatur lah. Gitu Kitu hajina geus masakeun kadung. Udah kadungnya ditulungan kumaha. Lah kayak gampang ngawak panjang lemang ke menurut enak mah adung yang bengkong. Neang heula bengkong. Siap urang beras beresnya tim 2 hari tak dia. Itu ya Pak, gitu. Kade buru ya urang tungguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya wah nya kumaha aja tulungan. Ngeureun disunatan mah saeutik di loba kudu aya jelema 2 3 geus lah. Ke urang arek ngumpulkeun heula jelema. Jadi sading ayeuna sunatan lah. Dong geus disunatan siapa beureun ke kawin sia ngeunah geus kawin. Siap disunatan beres. Sia kawin malam pertama ngeunah. Siap meureun siap. Ngeun anak sing loba. Aing boga incu. Siap.